Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Sifatuha jahrun warihun mustafil munfatihun musmatatun wadidakul. Sifatuha ari pirang-pirang sifatna itu huruf. Jahrun eta kahiji sifat jahr hartosna jelas. Warihun sareng kadua sifat rohwah hartosna lepas. Mustafilun sareng sifat istifal hartosna narima handap atau turun. Munfatihun sareng sifat infitah narima terbuka. Musmatatun sareng sifat ismat hartosna repeh. Wakul sareng kedah ngucapkeun anjeun adida kana lalawanana itu madkurin. Nyatana jahar, rohwah, istifal, infitah, jeung ismat. Kesimpulan sifat huruf anu awal nyata aya 5. Kahiji jahar, kadua rohwah, katilu istifal, kaopat infitah, kalima ismat. Sok ku anjeun tambahan ku lalawanana eta sifat anu 5. Ngana ieu nama urang nu 5 heula. Nu 5 teh mana? Kahiji jahar. Hurufna aya 18. Kahiji dho, kadua lam, katilu qaf, kaopat ya, dal, ba, po, ain, mim, wawu, zai, dhod, alif, ro, hamzah, dha, nun, ghin, sareng jim. Kadua rohwah, hurufna aya 16. Nyata ha, sin, kho, dho, sha, ha, ro, sod, ain, tha, fa, dha, wawu, alif, ya, sareng dod. Katilu istifal, hurufna aya 22. Nyata ya, sin, kaf, lam, fa, ain, zai, tha, wawu, ro, ta, nun, jim, ba, ha, sha, dha, dal, ha, mim, alif, hamzah. Kaopat infitah, hurufna aya 25. Nyaeta sadaya huruf hijaiyah salianti sod sareng dhod, to, tuluy, dho. Nu kalima ismat, hurufna aya 23. Nyaeta sadaya huruf hijaiyah salianti fa, ro, mim, nun, lam, sareng ba. Mahmusuha pahathahu sakhsun sakat. Sadiduha labdun ajid kotin bakat. Mahmusuha ari anu dibisikeun tina itu huruf, hartina huruf anu ngabogaan sifat hams, lalawanana jahr. Fahathahu sakhsun sakat, eta huruf nu aya dina lapad fahathahu sakhsun sakat. Kesimpulan sifat hams lalawanana jahr, huruf teh nyaeta kahiji fa, kadua ha, katilu tha, kaopat ha, kalima sya, kagenep kho, ka-7 sod, ka-8 sin, ka-8 kaf, ka-10 ta, 10 hurufna. Sadiduha ari anu disidahkeun tina itu huruf anu ngabogaan sifat sidah. Labdu ajid kotin bakat, eta huruf nu aya dina lafad ajid kotin bakat. Kesimpulanna huruf anu ngabogaan sidah nyaeta kahiji hamzah, kadua jim, katilu dal, kaopat qaf, kalima po, kagenep ba, ka-7 kaf, ka-8 ta, 8. Wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wasab'u ulwin khusodhofin qad hasor. Wa baina rikhwin sareng eta tetep di antara sifat rohwah
wasyadidi jeung diantara sifat siddah lin umaru ari huruf nu aya dina lapad lin umar. Jadi diantara sifat rohwah jeung siddah teh aya deui sifat anu mana eusina teh aya 5 kahiji lam, kadua nun, katilu ain, kaopat mim, kalima ro. Wasab'u ulwin sareng ari 7 huruf anu ngabogaan sifat luhur hartina huruf anu ngabogaan sifat isti'la lalawanana istifal. Hasoro eta kumpul itu sab'u ulwin husso dogtin qad dina lapad husso dogtin qad kaji kho sod dhod ghin to qaf sareng dho. Wasodun dodun ta'un do'un mutbaqah wa farra min lubil huruful mudlaqah. Wasodun sareng ari sod, dodun sareng dod, ta'un sareng to, dho'un sareng dho. Mutbaqatun eta huruf anu ngabogaan sifat itbaq. Ya itbaq teh lalawananana infitah. Jadi ari infitah mah kabuka, ari itbaq mah katutup, kakunci. Wa farra min lubil hurufil mudlaqah. Wal hurufu sareng ari pirang-pirang huruf al mudlaqatu anu disipatan ku sifat idlak artina tajam atau pasih lalawanana ismat. Parro min lubin eta kumpul dina lapad parro min lubin. Fa ro mim nun lam sareng ba eta ngabogaan sifat idlak. Sopiruha sodun wazayun sinu qalqalatun kutbu jadin walinu. Wawun wayaun sakana wan fataha qoblahuma wal inhirapu suhiha filami warro wabitakririn ju'il. Sofiruha ari anu ngadesis tina itu huruf anu ngabogaan sifat sopir ya saliantin nu 10 teh anu saliantin nu 11. Sodun eta kahiji sod, wazayun sareng kadua zai, sinun sareng sin. Kesimpulan huruf anu ngabogaan sifat sopir teh nyaeta kahiji sod, kadua zai, katilu sin. Ayat 3. Qalqalatun ari huruf anu ngabogaan sifat qalqalah anu negdog anu mantul kutbu jadin eta kumpul eta huruf nu kumpul dina lapad kutbu jadin qaf to ba jim dal. Walinu sareng ari huruf lin wawun eta kahiji waw wayaun sareng kadua iya sakana anu sukun itu waw jeung iya wan fataha jeung narima patah 2 huruf qoblahuma dina samemeh waw jeung iya. Huruf lin aya 2 kahiji waw paeh anu tumiba sabada fatah kadua iya paeh nu tumiba sabada fatah. Wal inhirapu sareng ari huruf anu narima barobah anu ngabogaan sifat inhirap. Suhiha eta dibenerkeun itu inhirap pilami dina lam warro i jeung dina ro. Wajuila barina dijadikeun itu ro bitakririn kalawan diulang-ulang ditikror. Kesimpulan huruf anu ngabogaan sifat inhirap aya 2 kahiji lam kadua ro. Ngan lam mah salian teu ngabogaan sifat inhirap ngabogaan deui sifat tikror artina diulang-ulang. Walitapasi sinudo danistatil. Walitapasi sareng eta tetep pikeun sifat tapasi nyebar. Asyinu ari shin, shin ageng nu aya cecek tiluan. Istatil kedah manjangkeun anjeun do dan kana dod. Kesimpulan shin ngabogaan deui sifat tapasi nyebar, dod ngabogaan deui sifat istitolah hartosna narima
panjang. Kesimpulan sifatul huruf ayat 18. Kahiji jahar, kadua lalawanana jahar hames, katilu rohwah, kaopat lalawanana sidah, kalima sifat antara rohwah jeung sidah, kagenep istifal, katujuh lalawanana istifal isti'la, kadalapan infitah, kasalapan lalawanana itbak, kasapuluh ismat, kasabelas lalawanana inzilak, ka-12 sofir, ka-13 lin, ka-13 kolkolah, ka-14 inhirop, ka-15 tikror, ka-17 tapasi, ka-18 istitolah. Kekirangan kelepatan hapunten anu kasun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.